atas diku ngabenerkeun atina. Eta atas diku ngabenerkeunana ati al jazimu anu kuat anu kokoh, al jazimu anu pageuh, jazimu anu pasti, anu pageuh atau anu pasti, maimkani tasdiki sarta kongang karena ayana perkara anu ngamangmangkeun. Al ula ari darajat anu kahiji wa ya ari ieu ula teh eta darjatu ashabil yamin, darajatna ashabul yamin. Darjatu ashabil yamin darajatna ashabil yamin. Eta atas diku ngabenerkeun atina al jazimu anu kuat atau anu pageuh. Pasti maimkani tasdiki sarta kongang kana aya na perkara anu ngamangmangkeun. Wattazaljuli jeung ayana perkara anu ngagoncangkeun. Wattazaljuli jeung ayana perkara anu ngagoncangkeun. Laujaa lamun datang ieu Lauja lamun datang naon ma perkara yaktadi anu mikahayang ma yaktadihi anu ngajurung. Naon mah perkara yaktadi anu ngajurung ieu mah kana ieu taskik. Yaktadi anu ngajurung ieu mah kana ieu taskik. Wa yu'abbaru jeung dibasakeun naon anha tina ieu darajat ula bil imani kalawan iman. Ad-darjatus tsaniyatu ari darajat anu kadua wa hiya ari darjatus tsaniyah eta darjatul muqarrabin. Darajatna para muqarrabin. Wa hiya darjatus tsaniyah eta darjatul muqarrabin darajatna para muqarrabin tisna anu nyaketkeun dirina kabeh ka Allah. Eta istilaul iman ngawasana iman alal qalbi kana hate.
eta istilahul imani ngawasana iman tamarentahna iman ngawasana iman ala qalbi kana ati wasabat tuhu jatakeun kana istilah wasabatu jeung tetepna iman fi dina ieu qalbi wasabatu jeung tetepna iman fi dina ieu qalbu hatta la yajuja sehingga henteu bisa ngaliwat naon annaqidu anu matak ngebatalkeun kana iman hatta la yajuja sehingga teu bisa ngaliwat naon annaqidu anu matak ngebatalkeun kana iman balla yatasawwaru balita henteu tinemu naon wujuduhu wujudna ieu naqid naon wujuduhu ayana ieu naqid bala yatasawwaru balita henteu tinemu naon wujuduhu wujudna ieu naqid atau ayana ieu naqid fadlan sumawana an imkanihi tina kongang na ieu naqid ngamanaan an imkani tina menggonna ieu naqid gitu padlan sumauna an imkani tina kongang na ieu naqid atau tina menggonna ieu naqid tina nempatna ieu naqid cicingna wa fi hadhihi darajati jeung eta tetep dina ieu darajat anu kadua wa fi hadhihi darajati tetep dina ieu darajat anu kadua yasiru jadi naon al ghaibu perkara anu samad perkara anu gaib eta kaannahu kaya sanyanyana ieu gaib ieu ghaib eta syahadatun katingal wa fi hadid darjati jeung dina ieu tah make eta wa fi hadid darjati jeung tetep dina ieu darajat anu kadua yasiru jadi naon al ghaibu perkara anu samar atau gaib eta kaannahu kaya sanyana ieu gaib eta syahadatun katingal wa yu'abbaru jeung dibasakeun ieu iman bil yakin kalawan iman yakin wa yu'abbaru jeung dibasakeun naon anha dina ieu darajat anu kadua bil yakin kalawan iman yakin
ad-darjatus salisatu ari darajat anu katilu. Wa iya jeung ari ieu darjatus salisa. Ad-darjatus salisatu ari darajat anu katilu wa iya jeung ari ieu darjatus salisa eta darjatun nabiyina darajatna para nabi kabeh. Eta darjatun nabiyyin darajatna para nabi kabeh wa kummali warasatihim. Wa kummali warasatihim jeung sampurnana pirang-pirang ahli warisna ieu nabiyyin kabeh. Wa kummali warasatihim jeung sampurnana pirang-pirang ahli warisna ieu nabiyyin kabeh. Minas siddiqina nyatana jalma anu banget bener kabeh. Minas siddiqina nyatana jalma anu banget bener kabeh. Eta ayyasiro berarti tidak ada jatuh tadi. Eta ayyasiro yen jadi naon al-ghaibu perkara anu samar, naon al-ghaibu perkara anu gaib, eta syahadatan kaya katingali, eta syahadatan kaya katingali. Wa yu'abbaru jeung dibasakeun naon anha tina ieu darjatus salisa. Wa yu'abbaru jeung dibasakeun naon anha tina ieu darjatus salisa bil kasfi kalawan mukasyafah, bil kasfi kalawan mukasyafah terusna kabuka, wal iyani jeung pertela, wal iyani jeung pertela terang-terangan pertela. Wa baina ahli kulli darjati jeung eta tetep dina antara ahli saban-saban darajat wa baina ahli kulli darjatin jeung eta tetep dina antara ahlina saban-saban darajat tapawutun ari beda-beda, tapawutun ari beda-beda.
fi darajatihim dina pirang-pirang derajatna jalma mukmin kabeh. Tafawutun ari beda-beda fi darajatihim dina pirang-pirang derajatna jalma mukmin kabeh. Baina ahli kulli darajatin yang tetap di antara ahli saban-saban derajat tafawutun ari beda-beda. Fi darajatihim eta tetep dina derajatna jalma mukmin kabeh tafawutun ari beda-beda bainjun anu jauh. Fi darajatihim eta tetep dina derajatna jalma mukmin kabeh tafawutun ari beda-beda ba'idun anu jauh. Wa kullu fadil jeung ari saban-saban jalma anu mulia. Wa kullu fadil ari saban-saban jalma anu mulia. Wal ba'du jeung sawarehna deui. Wal ba'du jeung sawarena deui eta afdalu leuwih utang. Eta afdalu leuwih utang. Wa zalika jeung ari itu mazkur eta fadlun karunia eta fadlullahi karunia Allah. Wa zalika jeung ari itu mazkur maksudna ieu tafawutun. Wa zalika jeung ari itu mazkur tafawutun fi darajatihim eta fadlullahi karunia Allah yukti anu maparinkeun Allah kana ieu fadlun man kajalma yasha'u anu ngressakeun Allah ka ieu mah yu'ti anu maparinkeun Allah ka ieu kana ieu fadlun man kajalma yasha'u anu ngressakeun Allah ka ieu mah. Wallahu sareng ari Gusti Allah eta dzul fadlil azim. Eta dzul fadlil azim. Dzul fadli zat anu kagungan karunia al azimi anu agung. Wallahu sareng Gusti Allah eta dzul fadli zat anu ngagaduhan karunia al azimi anu agung. Al ula ari darajat anu kahiji wa ari ula ari darajat nu kahiji teh eta darajatu ashabil yamin darajatna ashabul yamin. Ashabul yamin teh eta derajat jalma-jalma anu bakal dipaparinkeun buku catatan amal ti belah katuhu jagat. Eta derajat anu kahiji teh eta at-tasdiqu ngabenerkeun atina al jazimu anu pageuh, anu kuat, anu kokoh, anu pasti. Ma imkan tasdiki bari imkan bari kongan karena ayana anu ngaragukeun, karena ayana anu ngamang-mangkeun.
berarti sisi digigir aya benturan-benturan supaya pindah keyakinan, pindah keimanana, panceg pageh teu oyag-oyaga. Wa tazal juli jeung bari aya anu ngagenjlongkeun, ngagoncangkeun kana keyakinan. Pageh we teu oyag-oyag. Eta derajat nu kahiji. Lauja lamun jama datang naon ma perkara yaqtadi anu ngajurung eta perkara kana ngaragukeun, kana ngagoncangkeun, tetep bae teu oyag-oyagan, pageh pancek. Urang ngayakinkeun kana ayana Allah jeung sifat-sifat anu wajib di Allah. Yakin kana yakin anu jazim, tasdikul jazim, kabenerkeun atina bari kuat pageh, yakin ayana Allah, yakin kana sifat-sifat wajib Allah, yakin kana wujudna Allah, yakin kana baqona Allah, yakin kana mukhalafahna Allah, yakin kana wahdaniyatna Allah, yakin kana qiyamu binafsina Allah. Teu oyag-oyagan. Sanajan aya benturan-benturan ngaragukeun kana keyakinan keimanan urang, tetep panceg pageh. Ini keur booming aya jelema karana Saifuddin Ibrahim adina masantren di Darul Arqam di Persis yang di Garut katanya Darul Arqam. Miskun ya. Fanatik bisa tadi karena Islamnya luar biasa. Terus dipengkolkeun ke iblis. Dina loba teuing mikir, loba teuing ngeidrok tentang zat Allah. Bikin ka ngalecehkeun agama. Menudai Islam. Ngegoreng ka Islam. Jadinya pindah ke Zaitun, yang 8 tahun di Zaitun jadi guru besar. Bikin ka pindah agama karena Katolik, karena Kristen. Sehingga kudu ngarobah manehna kudu ngarobah 300 ayat Quran. Auzubillah min dzalik. Pindah agama. Bikin kapasnya jeung anakna perang, anakna kuat keyakinanna dina Islam. Ena nyimpang tina agama. Auzubillah min dzalik, subhanallah. Sing di mana ya? Sing di Amerika, sing di mana? Udah. Padahal di Cina di pesantren dicabut hidayahna ku Allah, taufikna ku Allah, mengkol. Nauzubillah. Roba maca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Roba eta nih. Wayu abbaru jeung disebut dibasakeun naon anatin derajat ula tina derajat ashabul yamin, jalma anu boga kayakinanna anu pageh anu kuat sanajan aya anu ngaragukeun ngamamangkeun tetep bae pageh. Eta dibasakeun bil iman, boga kayakinan kitu jalma anu bener-bener iman ka Allah, iman ka sifat-sifat wajib di Allah, iman kana wahdaniyatna Allah, kudratna Allah, iradatna Allah, ilmuna Allah jeung sabangsa. Ad-darajatus salisari darajat anu kadua, tingkatan ahli iman dina yakin
ahli iman dina yakin tingkatan nu kadua nyaeta darjatul muqarrabin, darajatna jalma-jalma anu nyaketkeun diri ka Allah nyaeta darajat para muqarrabin. Darajat nu kadua teh nyaeta istilaul iman, muasana iman. Muasana iman ngadalikeun iman al qalbi kana hate wasabatu jeung tetepna iman pihi dina hate. Pancegna iman nancebna iman dina hate sehingga hatta la yajuza an-naqid, sehingga moal bisa ngaliwat, moal bisa nembus naon an-naqid anu mata ngabatalkeun, ngarontogkeun, ngaruksak kana iman jeung kayakin. Bala ya tasawur balik teu bisa nasawur, teu bisa manggihan, teu bisa naliti naon wujudu ayana ieu naqid dina hatena fadlan an imkan sumawana dina cicingna eta nu ngabatalkeun kana iman dina hatena jauh pisan. Wa fi hadi darajati jeung dina ieu darajat yasiru jadi naon al gaibu perkara anu samar ge perkara anu gaib ka annahu syahadatu kaya katingali bah kaya kasaksian kaya hadir perkara anu gaib dina banget kuat keyakinan jeung imanan eta darajat muqarrabin. Ayo abaru jeung dibasakeun disebut naon anha tina darajat nu kadua, tingkatan anu kadua keyakinan anu bisa nguasai keyakinan keimanan kana hate jeung tetepna iman dina hate disebut bil yakin, iman yakin. Darajatun salisata darajat anu katilu darajat katilu darajatun nabiyyin darajatna para nabi kabeh ini paling utama. Wa kummali warasatihim jeung darajatna jalma-jalma anu sampurna. Wa kummali warasatihim jeung sampurnana pirang-pirang ahli warisna para nabi kabeh. Minas siddiqi nyatana ahli warisna para nabi teh bangsa siddiqin jalma-jalma nu banget bener kabeh saperti pangkat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman jeung Sayyidina Ali. Eta ayyasiro darajat nu katilu darajat yakin anu katilu ahli iman anu katilu nyaeta ayyasiro yen jadi non al gaibu perkara anu samar perkara anu gaib eta syahadatan kaya katingali tina banget kuat keyakinan. Berarti kaya ninggal zat Allah. Kaya tapi mal bisa ditinggal. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kaya kudratna Allah teh kaya hadir dina hatena kaya katingal. Ilmuna Allah teh kaya hadir. Wahdaniyat fidzat bisifat fil ab kaya hadi. Ya baru jeung dibasakeun hatina darajat katilu bil asfi ku mukasyafah terbuka hijabna walnya jeung kaya nyata walnya jeung kaya nyata disebut iman ian ya yakin ian. Yakin aya yakin khabar, yakin dilala, aya yakin iya. Kaya nyata, kaya bukti. Wa baina ahli kulli dan tetep dina antara ahli saban-saban derajat anu tilu dina tingkatan iman tingkatan kayakin tafawutun ari beda-beda. Di darajat tetep dina darajat martabatna jalma mukmin kabeh tafawutun ba'id. Ari beda-beda anu jauh aya perbedaan anu jauh martabatna tiap-tiap jalma mukmin dina kayakinanna aya nu kayakinna sagede jempol kayakinna sagede peureup sagede kopea sagede sirah
beda-beda. Wa kullu fadilin ari saban-saban jalma anu mulia anu utama wal ba'du jeung sawarena eta abdul li utama. Wa dzalika jeung ari itu anu geus ditutur beda-beda tingkatan martabat derajat keyakinan hiji-hijina jalma mukmin imanna keyakinan ka Allah aya anu sagede peureup anu sagede kaleci aya anu sagede kopeah itu fadlullah mutlak anugerah Allah karunia Allah yuktihi man yasha anu maparinkeun Allah kana ieu fadl kana ieu anugerah man ka jalma yasha anu dikersakakeun ku Allah anu dipikahoyong ku Allah wallahu dzul fadlil adzim wallahu sareng ari Allah taala dzul fadlil adzim dan anu ngagaduhan anugerah karunia al-azim anu agung. Faslun wa alaika ya